gua nu ngadengekeun ge ngadaguan bansos. Cek sakapeung masuk nyeri hate motokopi we kakak jeung KTP ari meunang henteu. Kan aya we motokopi kakak jeung KTP. Yeuh nu halal. Di imah di salaki teh. Di lemur batur imah make parabola ieu mah paraseuna ngelun we. Guntang gantung binih jakong, guntang gantung gaji eme. Pasok dituna deket paraseuna meh teu leeh. Budak rek sarakola dipanggorengkeun sangu ku inungna make gaji eme. Matak montok teh Kang Haji ieu teh akibat gaji eme ieu teh. Namleg ka ayeuna-keun. Pan kitu, tah salakina teh di lemur pamajikanana. Anak aya nu masantren bari sakola boarding school ceuk bahasa ayeuna. Imah nu beunghar mah minimalis, manehna mah bilik hinis. Imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg. Pantona nu beunghar tutupkeun gableg. Nu teu boga mah malarang. Teu cara nu beunghar we gableg. Bukakeun dapurna korek. Aya nu beunghar koret. Besan ece teh. Da si koret mah dititah jakat ge rek di jakatan moal pare nu wetan moal nek didaang jeung jaramina daang kabeh jeung leutakna kan. Ceuk salakina teh mama aya naon? Laki rabi larabag japahit peuheur rumah tangga teh geus lila. Hampura ieu urang rek mayunan Ramadan. Bilih aya catur nu teu kaukur rek kabasa anu pasalia laku lampah anu teu mernah dugikeun ka mamah raheut mana. Ulah kirang-kirang ageng ngahapunten neda jembar pangampura wening galih anu dipamrih tungkul tempat kaluluputan. Tangah tempat kalelepetan. Leres wae moal mungkin Bapak teh lain malaikat, salah wae Bapak lain setan. Bapak mah jelema aya bener aya salah, hampuranya mama ceuk pamajikan teh boro-boro dipenta teu dipenta ge kewajiban kuring malah anu kudu mentah hampura ka salaki. Hampura bapana bilih mata salah memandang, telinga salah mendengar, lisan salah berucap. Aya naon heuh hampura. Bapak rek kasawa